Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring, Mang Ian Kidemang Gunung Halu, dina acara anu manehnya eta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabahelaan. Kumaha dararamang bala wargi sadayana atau mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejaneraskeun hanca nu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji bagian kaopat karya Kang Rompis. Kumaha salajengna ieu lalakon Dewi Sekar Taji teh ulah kemana-mana tetap manco di channel YouTube engalnya nyata YouTube Dongeng Sunda Mang Ian jaten pencarianana Dewi Sekar Taji Dongeng Sunda Mang Ian ke kapenaknya. Namun satacana dilajeng kade ulah hilap nu tacan subscribe mangga di subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jajar carita nu salajengna oge nu sanesna. Oke dina ieu channel YouTube deh bade ngaevaluasi deui dongeng-dongeng anu ti kawit simkuring panginten ngawitan ngadongeng kumargi da alat saayana tempat meureunnan di sisi jalan raya gandeng teras musik seueur anu kenging hak cipta ena teh janten dongeng-dongeng nu kapungkur teh kaparotong pami kurang ditonton deui teh kitu. Matak bade dievaluasi deui dina channel YouTube ieu. Oke ulah hilap di like di komennya nu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atau mugi asing tiasa jantan rencang anu ngahibur ka pala wargi sadayananya kanggo ibu-ibu bari masaknya segegerohna kanggo bapak-bapak bari nyantai di tepas ngabaheai nginum cikopai di padamelan bari daramalna nya di tempat konveksi bari ngajait motong ngobras nganjingna di tempat cukur di pasar di pabrik di kantor di tempat bangunan, di perjalanan, pokoknya mahkum kadulu-dulu nu aya di lumur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh. Langkung raos upami disambungkeun kana speaker aktifnya ngageleger. Oge pala wargi sadayana da kumargi imah dongeng teh sakadar parodinya sanes kumaha ieu mah etang-etang malikeun katineung ka mangsa kabaheulaan ieu mah khusus kanggo anu ngaraos kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong ngaapresiasi nya tah tiasa kana nomor dana ieu teh nya nomor rekening gitu da simkuring mah sanes dina radio ngadongengna nu aya nu mayar kitu nya digaji ngadongeng dina TikTok dan nu nya pamenta loba nya nyawer henteu kang dongeng itu dongeng ieu buru atuh buru nyawer henteu pan kitu nya zaman kiwari mah sokder nyawer henteu nya gitu supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji bagian anu kaopat mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung
Kacarioskeun deui anu nuju uplek ngobrol di rohangan tatamu Raden Wijaya Daryana Kranan nengetan cariosan Raden Padma Kusuma pon kitu deui Raden Santana sami nuju sargep ngabandungan cariosan Raden Padma Kusuma. Wangkongan kapegat ku Bisumi anu nyana katuangan kadinya sok cangkir kopi sareng lalauhna digelarkeun dina meja. Mangga dilaleueut juragan. Pokna Bisumi kacidarengkuhna. Nya Bi, hatur nuhun. Wal Raden Wijaya bari manggut. Telila diantarana den balebatos kadinya deui disarengan ku putrana nyaeta Dewi Sekartaji. Dewi Sekartaji gasik munjungan ka Raden Wijaya. Haturan Amajaya, kumaha damang? Saur Dewi Sekartaji galeh-geh nakranan. Uluh ieu teh si Nyai Sekar, saur Raden Wijaya socana nutup antep ka Dewi Sekartaji. Nah geulis teh asa dibeakeun ku sorangannya. Muhun Amajaya, abdi pun Sekar. Waler Dewi Sekartaji imut ngagelenyu. Ari Raden Santana tikawit Dewi Sekartaji kadinya teh socana meh teu ngiceup nompo kanu herang. Syukur Nyai Sekar, Amajaya kalintang bungahna bisa lawung jeung hidep. Saur Raden Wijaya deui bari kumecrek banget kataji ku kagelisan Dewi Sekartaji. Haturan Raden, wilujeng tepang. Saur Dewi Sekartaji bari imut munjungan ka Raden Santana. Haturan Den. Wal Raden Santana katawis tagiur. Dewi Sekartaji teras bae calik sagedengeun ibuna. Duka kunaon eta manah Raden Santana teh dumadahkan pating seredet. Jajantungna Ratu Tutunggulan badis keur nyorang tanjakan. Ret Raden Santana maling teuteup ka Dewi Sekartaji, manahna mingkin teu puguh rasa. Raden Wijaya teras bae ngawakca, engkang teh asa manggih ka bunga anu kacida gedena, sok keuna ku paribasa nunggar cadas nimu emas. Lain bunga menang harta banda, tapi bunga bisa lawung jeung si Nyai Sekar. Lamun kudu dicaritakeun mah, anak kula teh kebluk kabikangna. Kadieu embung, kaditu mugen. Kawastaya sirwe ka awewe, matak leuneng kana sirahna. Ari dipapatahan kadon nyegag deui ka kolote, tapi samangsa ningali Sekar bet asa caang pipikiranana teh. Ieu mah lain rek ngadu-ngadu kanu jadi anak. Ieu mah sugan jeung sugan bae, duanana kabiruyungan silih pikasuka. Kartos pisan Kang Pati. Dupi perkawis eta mah urang serenkeun bae ka murang kali urang duaan. Keun sina silih wanohkeun sareng papada jinisna. Wal Raden Padma Kusuma nyaluyuan kana cariosan Raden Wijaya. Sajeroning ngabandungan anu ngawarangkong teh Raden Santana teu oleh maling teuteup kanu lenjang. Basa marengan Raden Santana mencerong kanu herang, kaparengan deui jinisna ge ngareret ka Raden Santana. Soca Dewi Sekartaji tangka molotot ngaraos keheul meureunnan ti ditu namah ka Raden Santana, tapi kangaranan dipolototan kuno geulis lain matak seber tapi mungkin greget banget ku lucuna.
Raden Anom, eta dileut heula cikopina, moal raos saumpamina tos tiis magra. Swanten den balebat ngagebah Raden Santana anu nuju Malaweung. Sumuhun Bu, ditampi polotot nanya. Maksud teh cikopina. Wal Raden Santana kalintang tagiwurna katawis raraina barebe. Katampi polototna. Dewi Sekar Taji ngalius miceun piseurieun. Ai, pohara si Raden Anom mah, rarausan mah nawisan tidak teu sareng popolotot apanan. Saur den balebat bari gumujeng. Anu araya didinya garumujeng kagugu ku polahna Raden Santana. Saleresna mah Dewi Sekar Taji teh tos hoyong gerajengkar tidinya mun teras teu ngaragangan kata tamuna pikeun Dewi Setar Saleresna mah Dewi Sekar Taji teh tos hoyong gerajengkar tidinya mun teras teu ngaragangan kata tamuna pikeun Dewi Sekar Taji sok sanajan Raden Santana miboga rupa anu sakitu kasepna keukeuh saeutik oge taya rasa sir katarik ati ku Raden Santana. Anu ngawarangkong mingkin parogot bae sokan tenan Raden Santana mah asa guligah manah tiasa patepang sareng Dewi Sekar Taji teh. Dina wanci tunggang gunung Raden Wijaya sareng putrana Raden Santana amitan ka pribumi bade mulih deui ka ranca Mekar. Raden Santana teu sirikna murilit ngareret kanu geulis samangsa bade ngantunkeun bumina Raden Padma Kusumah teh manah Raden Santana tibelat kanu rancunit Dewi Sekar Taji bentangna kademangan Giriwangsa. Kocapkeun deui kayaan Raden Lasmana di Kabupatian Kancana Jati. Samulangna ti imah Aki Ipang, Raden Lasmana jeung si Jahro keur uleng mikir neangan tarekah sangkan bisa mikeun kadaharan ka Dewi Sekar Taji sakumaha papatah ti Aki Ipang anu omat-omatan ulah gagabah nalika mikeun kadaharan lantaran bisi bekas nyalahan sabab runcang sawidak teh kacidamatihna. Jadi kumaha mang euy? Geus aya wewengan sangkan bisa mikeun kadaharan ka si Nyai Sekar kitu.
Cek Raden Lasmana bari ngusapan tarangna awahing ku bingung. Mohon numutkeun pun Mang mah kantun masihkeun we ka si Nden Sekar. Wios pun Mang anu ngajajabna mah ka Giri Wangsa. Walon si Jahro dari pisan. Kumaha mang teh? Lamun sakadar mikeun mah kacida gampilna tuh. Tapi ieu mah sangkan lantip sarta kadaharanana katuang langsung ku si Nyai Sekar. Lamun kadahar kuno sejen geus tang tuh pan jadi mamala gede kuring nu bakal wiwirangna. Pokna Raden Lasmana ngarasa keheul ka si Jahro. Tong janten emutan atuh Den. Pun Mang tanggang waler. Eta katuangan bakal langsung dugi ka si Nden Sekar. Cing percaanten atuh ka Mang. Tebal si Jahro mere payakinan ka Raden Lasmana. Tanggung jawab lebah manana tuh mang? Cik jentrekeun da ka kuring. Kumaha carana Mang Jahro mikeun kadaharan ka si Nyai Sekar? Lamun ujug-ujug mikeun kitu bae mah tuh geus tang tuh jadi matak panyuriga. Pokna Raden Lasmana keukeuh ngarasa cangcaya kana omongan si Jahro. Dangukeun atuh Den. Anu ngajajab katuangan kaditu pun Mang nyalira. Namung Mang oge gaduh wargi di Giri Wangsa. Kalaresan murang kalihna wargi Mang teh damelna di bumina Raden Padmakusuma. Damelna pura bebersih di buruan. Pokona mah sadamel-damel bae anjeunna mah. Ari wastana murang kali wargi Mang teh nyaeta nyiyeni kitu tah Den Anom. Walon si Jahro ngajentrekeun ka Raden Lasmana. Sajongjonan mah Raden Lasmana ngahuleng mikiran caritaan badegana, teu lila pok bae ngawakca. Kaharti ku kuring mang, tapi kumaha nyaritana ka si Nyai Sekar? Maksud kuring teh Nah moal jadi matak panyuriga kitu. teu pupu gujug ngirim kadaharan meureunnan. Geus tangtu si Nyai Sekar ge bakal talete. Tumanya ka mangke. Tangtos bakal tumaros maden. Da kedah pugu alang ujun apanan. Namung mangge tos gaduh rarancang ti anggalna. Kanggo ngawaler pertarosan ti Nden Sekar. Pun Mang bade wabartos bae saumpamina di bumi Raden Anom teh aya karyaan. Nya sebatkeun bae milang kalana Rai Aden nyaeta si Nden Lasmana. Kumargi teh kabujeng ngangkir ka si Nden Sekar. Janten si Nden Lasmana ngajurungan pun Mang kanggo masihkeun katuangan. Etang-etang panggaleuh mana wireh teu kabujeng diogan ka dieu. Kitu tah Den. Tarancang pun Mang teh. Temal si Jahro nepikeun deui pamanggihna. Raden Lasmana imeutna keranan ngabandungan caritaan si Jahro. Cakak Raden Lasmana ngagagak seuri awahing kagugu ku caritaan si Jahro. Teu boga panyang kalamun Mang Jahro teh boga pamikiran anu motekar. Bungah Mang, kuring percaya pisan ka Mang Jahro. Cek Raden Lasmana bari nepakan kana tak-tak si Jahro. Dikitukeun teh ku Raden Lasmana liang irung si Jahro tangkar be. Raden Lasmana ngawakca deui. Ke peuting biosih rek dititah nyieun kadaharan keur bawaeun poe isukan. Lamun geus rengse ku kuring arek dipurulukan ku bubuk gula beureum. Mang Jahro kudu ini tisu keneh ti dieu nya. Mun bisa mah dina wanci haneut moyan Mang Jahro kudu geus nepi ka Giri Wangsa. Keun perkara duit jang jajan mah ku kuring rek dibere punjul pokona mah. Kitu cek Raden Lasmana mere papatah ka si Jahro. Raden Lasmana ngodok sakuna, bro nunda duit hareupeun si Jahro. Uguh bae si Jahro teh tangka curing sabab duit ti Raden Lasmana gede pisan pangajina. Hatur nuhun Den Anom, ditampi pisan hartosna nya. Cek si Jahro gasik ngarawatan duit. Ke lamun geus rengse nganterkeun kadaharan ka Giri Wangsa, ku kuring ditambahan deui duitna. Pokna Raden Lasmana deui hatena kebeku kabunga. Hatur nuhun pisan Den Anom.
cing percanten baik kapun emang. Walon si Jahro bari nepak dadana. Raden Lasmana katut si Jahro saterus nama aluprek ngawarangkong. Gancangna carita dina poe isukna sakumaha anu geus dipaheutkeun dina poe kamarina si Jahro rebun-rebun keneh geus datang ka imah Raden Lasmana. Satutas papatah sakedeung ka si Jahro, Raden Lasmana masrahkeun kadaharan ka si Jahro. Teloba deui anu kapicatur si Jahro gagancangan indit ka Giriwangsa kana sado. Ti kancana jati ka Giriwangsa meakeun waktu leuwih kurang 3 jam lamun kana sadoma. Teu kacatur di jalana namangsa wanci haneut moyan si Jahro geus anjog ka Giriwangsa. Samemeh ngajugjug ka bumina Raden Padmakusuma, si Jahro nyimpang heula ka imah dulurna nyaeta Nyi Yeni. Basa anjog kaburuan imah dulurna, si Jahro gasik turun tina sadona. Sanggeus aya di hareupeun imah si Jahro terus bae uluk salam bari keketrok kana panto. Ti jero imah pribumi nembalan, kulutra, panto muka. Jang Jahro geningan, yap ka jero ujang. Ceuk pribumi ka cidagalehgehna, ari pribumi ngaranna Bah Amir dulurna si Jahro. Ken bae bah da moal lila ieu teh. Kadieu teh arek nanyakeun si Nyi Yeni, nah geus init ka bumina Raden Padmakusuma kitu. Aing nanaon kuring teh aya perlu pisan bah. Walon si Jahro gasik tumanya ngeunaan Yeni ka Bah Amir. Si Nyai mah wanci carang cangtihang oge geus miang ka bumina Juragan Demang. Nah aya perlu naon kitu ujang? Kawas anu dineusna kerahanannya. Walon Bah Amir malik tumanya ka si Jahro. Nyeta kuring teh kajurungan ku putrana Raden Darmin. Nyeta Den Lasmana kanggo nepangan si Nen Sekar. Satadina mah hayang babarengan jeung si Nyai Yeni, tapi hanya kalinya geus init manten geningan. Tapi nya teu nanaon kita. Kuring arek nepungan si Nyi Yeni bae ka bumina Juragan Demang. Maksud kuring teh ngarah aya batur. Lamun sosorangan mah asa ararela teuing kuring teh. Walon si Jahro ngajentrekeun pamaksudanana ka Bah Amir. Kaharti ku Abah. Jang Jahro, hojuk bae atuh tepungan si Nyai Yeni ka ditu. Mongpong isu keneh. Ceuk Bah Amir teu loba deui pamikir. Nya bah, aduh hampuranya kuring moal bisa nyipang heula ieu teh. Engke oge balik ti bumi Raden Padmakusuma.
uring bakal langsung mulang deui ka Kancana Jati. Uring pamit heula nya bah, sakali di hampura lain goreng hati ieu teh. Pokna si Jahro tamada kadulurna bari sakalian amitan. Ya kun bae abah ge bisa ngamalum. Walon Bah Amir. Samemeh ini tidinya si Jahro ngeupulan duit ke Bah Amir. Puguh bae Bah Amir teh kacidabungaheunana. Si Jahro gagancangan unggah deui kana sadona. Sado maju lalaunan ngajugjug ka bumina Raden Padma Kusuma. Heuleut sawatara waktu Sado geus anjog ka lebah pantau gerbang tong make koma tuh. Heuleut sawatara waktu Sado geus anjog ka lebah pantau gerbang bumina Raden Padma Kusuma. Si Jahro gasik turun tina sadona nyampeurkeun ka nu keur ngajaraga. Satu tas dipariksa kalayan imeut kudu ngajaraga. Si Jahro diidinan asuk ka bumina Raden Padma Kusuma, tapi sadona kudu ditunda di luar. Hal ieu teh keur ngawayaga bisi bae sakadang kuda miceun kokotorna lantaran disabudeureun bumina Raden Padma Kusuma kudu salawasna baresi. Kabeneran deui basa si Jahro anjog kaburuan, dulurna si Jahro nyaeta Nyiyeni keur kokore duku ti buruan. Nyiyeni gasik nyampeurkeun ka si Jahro. Har, geuningan Kang Jahro, aya naon Kang? Meni lampar ka dieu asa rareuwas teuing abdi mah. Ceuk Nyiyeni gancang tumanya. Nya Nyai, akang teh ngahaja ka dieu sabab kapiwarangan ku si Enden Lasmana. Kieu carita nama. Walon si Jahro bari barabat bae nyaritakeun nu jadi sabab inyana datang ka bumina Raden Padma Kusuma. Tah kitu Nyai carita nama. Hawayana bae wartoskeun ka si Enden Sekarnya. Ceuk si Jahro deui mungkas carita anana. Kitu nya, kedaguan sakedeung atuh nya. Abdi bade wawartos heula ka si Enden Sekar. Ceuk Nyiyeni bari gancang ngaleos tidinya. Tekung silila Nyiyeni geus kadinya deui. Hayu Kang, si Enden Sekar miwarang ka bumi. Anjeunna nuju aya di ruangan tengah. Tuturkeun bae abdinya Kang. Ceuk Nyiyeni bari nuduhkeun ka lebah bumi Raden Padma Kusuma. Si Jahro timbang ungeuk bari lempang nuturkeun ka Nyiyeni. Satu tas aya di hareupeun panto, si Jahro uluk salam, pribumi giak nembalan bari nitah unggah ka imah. Bari dodongkoan si Jahro unggah ka imah, satu tas sasalaman ka Dewi Sekartaji, si Jahro diuk dina kursi. Hapunten Den Sekar. Itu Kang Jahro wargi abdi anu dumukna ti Kancana Jati. Pokna Nyiyeni miheulaan cumarita jempolna nunjuk ka si Jahro. Aturan Mang Jahro. Saur Dewi Sekartaji bari imut. Aturan Den Sekar. Walon si Jahro kaciri tagiwur. Pokra wakca aya naon? Pangna Mang Jahro jauh-jauh datang ka dieu teh. Saur Dewi Sekartaji deui socana nutup ka si Jahro. Sumohon Den. Pun Mang teh kajurungan kudunungan. Mohon maksad teh ku si Enden Lasmana. Kalaresan anjeunna teh tos rengse milangkala namun teu kantos ngulem ka salira Enden Sekar. Sanes teh hoyong sauna teh ngangkir ka ditu namun kalaresan anu diulem teh
seuseurna mah kadang wargi bae. Sok sanaos kitu si Nen Lasmana emut bae ka salira Nen Sekar. Janten anjeunna miwarang pun mang kanggo nyangakeun katuangan. Kitu carios nama Nen Sekar. Walon si Jahro bisa pisan ngareka caritana teh. Ku lagi bisa ngerti mah. Sok padahal makin bae atuh teu kudu barang kirim segala rupa. Mugia bae si Rai Lasmana cing panjang yuswana sareng parang rezekina. Saur Dewi Sekartaji katawis raraina ngemu kabinga. Mohon Den, ieu mah nyangakeun. Cek si Jahro bari nunda kadaharan dina meja. Muhun mang, wartoskeun ka si Rai Lasmana ditampi kitu kintunanananya. Saur Dewi Sekartaji bari gasik nyanda katuangan dina meja. Unjuk semangat Den, keun kupun mang urang wartoskeun ka si Den Lasmana. Walon si Jahro kacida bungahna lantaran ningali Dewi Sekartaji nyanda katuangan. Katuangan enggal bae di udaran bungkusna ku Dewi Sekartaji. Tetela katuangan teh sabangsaning kue anu seungitna tangka meleber. Tangka sengit kieu kue teh moal teu kareueutnya. Saur Dewi Sekartaji bari ngambuan kue. Kue teh diraosan ku Dewi Sekartaji, tetela kalanepisan ku anjeunna. Hate si Jahro teu sirikna surak atuh boga angkeuhan tarekahna geus tinekanan. Sok kadinya bibi bisi rek ngasaan. Mang Jahro bisi kabita pe kadinya. Saur Dewi Sekartaji bari nyimpen deui katuangan dina meja. Teu sawius ieu teh Den. Bibi ge asa ngacai nu mawi. Ih, edas eta ku seungitna tangka ngaun-ngaun. Cek Yeni bari celenu nyokot kue aya kana 2 esena. Nyapek bae kadinya. Keun si omah ge kukula bakal diagehan. Sok Mang Jahro bisi ngacai ke. Waler Dewi Sekartaji bari gumujeng. Cekap Den Sekar, pun mang mah warareg keneh manawi. Temal si Jahro kacida rengkuhna. Sok sanajan eta kadaharan geus diparabunan make ilmu runcang sawidak anu kacida matihna, tapi pikeun Dewi Sekartaji mah teu ieu jadi matak. Sakumaha omongan Ratu Jin Habsah sagala wurjit atawa pagawean demit moal teurak ka Dewi Sekartaji mah leuwihna ti eta ka diri Dewi Sekartaji salawasna aya nu ngaping ngajaring. Pamiarsa sadayana waktosna parantos tenyekapan deui geuningannya cag urang tunda ilalakon Dewi Sekartaji nya bagian kaopat ieu teh. Dan biasana upami dina dongeng mah nya episode hiji dugikeun kaopat teh gambaran caritana we heula gitu. Can masuk kana konflik atau kana naonna kitu nya lalakon gitu. Masih penasaran ya kumahanya lalakon Dewi Sekartaji teh bakal kumaha, bakal seperti kumaha, ulah kemana-mana tetap manconya di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian. Sakali di anu tacan subscribe karena YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian tak pencariana nya Dewi Sekartaji Dongeng Sunda Mang Ian. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleuum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.